Bahasa Sunda, bahasa Sunda, bahasa Ibu orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urang pengabdi dina pangajaran bahasa Sunda secara online. Nah, dina pertemuan ayeuna urang baris diajar ngeunaan materi anu judulna nyaeta kecap rundayan. Kecap rundayan. Nah, di dieu tos diserat secara singkat lah materina supaya gampil dina ngajelaskeunana. Urang belajar ngeunaan kecap rundayan. Naon ari kecap rundayan teh? Kecap rundayan teh nyaeta kecap asal anu geus dirarangkenan atawa anu geus dibere rarangken. Ai kecap asal teh bahasa Indonesiana kata dasar. Nah, jadi kata dasar yang sudah diberi imbuhan upami ditranslatekeun kana bahasa Indonesia. Nah, rarangken teh imbuhan. Dina bahasa Sunda itu aya 4 jenis rarangken. Aya 4 jenis rarangken teh. Urang tingali di payung geus diserat secara singkat. Pertama aya nu disebut rarangken hareup. Nah, rarangken hareup berarti rarangken anu ditempatkeun di awal kecap dasar, dihareupeun kecap dasar. Ditempatkeunna di payung, dihareupeun kecap dasar. Nah, contohna di dia aya kubawa serat N. NT itu disebutna proses nasalisasi. Disebutna proses nasalisasi. Ya, proses nasalisasi. Contohnya, nasalisasi itu singkatnya huruf N agung. Nasalisasi pendak sareng kecap dasar siram. Jadi kumaha kecap rundayana jadi nyiram. Nah, dia berarti ada proses berubah tina S jadi N. Nah, perubahan itu mau disebutnya perubahan nasalisasi. Nah, di perubahan itu kan tadina S siram, nasalisasi jadi nyiram. Nah, S jadi N, eta teh disebutna nasalisasi, aya perubahan. Contoh lainna ya nasalisasi pendak sareng kecap dasar A jadina ngala. Nah, nomor 5 berarti ketambahan eng ala jadi ngala, jadi ketambahan eng. Nah, ieu sami aya nasalisasi. Siram jadi nyiram, ala jadi ngala, terus kumbah jadi ngumbah. Nah, eta kan ka jadi eng. Tetap sami nasalisasi. Kumbah jadi ngumbah. Terus nombi mangga pilarian di contoh-contoh lainna seueur. Mangga pilarian di. Ieu nasalisasi. Terus salajengna aya rarangken hareup ba. Ieu rarangken hareup ba. Contohna ba pendak sareng layar jadi balaya. Nah, itu kecap asalna. Sampos dirarangkeun jadi rarangken teh ngantet ngahiji jeung kecap asal ditulisna ulah dipisah. Ba tambah layar jadi balaya. Pas aya di rarangken hareup di, contohna di pendak sareng bawa jadi di bawah. Ade dina dihijikeun sareng kecap asal ulah nyeratna dipisah, misalkan di nyeratna kieu masalah pamirarangkeun mah ditulisna ngahiji dihijikeun nantet jeung kecap dasarna. Ieu rarangken hareup muka 2 disebat rarangken tengah. Nah, berarti ieu mah rarangken anu diselapkeun di tengah kecap asal kata dasar. Jadi rarangken ieu mah diselapkeun di tengahna.
contohnya ada rangkaian tengah ar, jadi dia aya kata dasar pahit ditambah rangkaian tengah ar jadi parait. Nah ar nanti ayat ini diserapkan di tengah-tengah. Nah, iya ar sebabnya rangkaian tengah. Terus ayat rangkaian tengah in, contohnya ayat satria tambihan rangkaian tengah in jadi sinatria. Di mana rangkaian tengah di dia? Ya rangkaian tengah berarti diselipkan di tengah-tengah kecap asal atau kata dasar. Nukatilu aya rangkaian tukang. Rangkaian tukang berarti posisinya di mana? Ya berarti di tukang di akhir kecap asal, di tempatnya di tukang. Contohnya aya rangkaian tukang an, tulis ditambah an jadi tulisan. Aya rangkaian tukang an. Rasa wajahna aya rangkaian tukang en, hareup ditambah en jadi hareupeun. Nah, tukang berarti dipangkar di akhir kecap asal. Nah, terakhir rangkaian barong. Nah barong mah berarti gabungan, berarti aya leuwih ti hiji rarangkeun dina kecap eta teh. Contohna aya barong ka rarangkeun hareup ka jeung rarangkeun tukang an. Jadi ngahijina hareup jeung tukang ka jeung an. Contoh dina kecapna misalkeun aya kata dasar tinca. Dipasihan rarangkeun barong kaan jadina ka tinca. Kapincakna. Terus aya di muka dua pang jeung nah, pang jeung keun. Contohna misalkan aya contohna pang mawakeun jadi kecap asalna naon? Mawa ditambahan pang jeung keun. Jadi disebutnya rarangkeun barong jadi gabungan leuwih ti hiji rarangkeun aya dina kecap tersebut. Ya, ieu materi ngeunaan kecap rundayan. Jadi kecap rundayan ngageduhan opat wanda rarangkeun hareup, rarangkeun tengah, tukang, sareng gabungan. Oke, mudah-mudahan kahartos penjelasan anu singkat ieu. Tetap semangat belajar, latihan terus milarian kecapna, latihan terus dina midapal kalimat-kalimat dina kecapna. Mudah-mudahan